Nah, kieu datang barang teh Ujang. Atuh terang mah ada abi mah saukur kurir, ai kurir mah kewajiban abi mah nya mung nyangakeun barang hungkul mah. Tapi kan mama teu pesen barang siga kieu. Ari mah pesanan naon mah? Mama mesen pangocok. Ka incu teh pangmesenkeun pangocok. Cobi eta naon mah lebetna? Ieu Nyata leres mah. Cobi ningal mah. Ikan pangocok mah. nya maksudna lain pangocok ieu mah paranti pangocok kanggo lauk atuh. Nya leres kan eta mah sanes. Sanes pangocok ieu pangocok kanggo emak. Astagfirullahaladzim. Emak teh pesen nu kitu. Muhun. Atuh ieu mah atuh. Si Aki ge bogaeun. Kumaha atuh mah datos perantos dibuka eta paketna. Mung da mau mung narima mung Abi mayar, kedat tanggal waler atuh mah. mung sok we pasti kene ka kantor. Tetiasa mah. Da emak teh tos dibuka mah, upami can dibuka mah mangga wae abi ge. Alim atuh da mama alim narima nu kieu tuh. Nya wios tuh mah nganggo eta we kocokna mah. Atuh peureus nu kieu mah. Bae atuh mah. Alim mah sok we we kene ku Atuh mah. alim mah. Mama alim. Atuh kumaha mah da. Nya sok we kene mama mung mayar ari kitu Da mah. ieu teh kaanggo kanggo abdi mah mah. Nya mangga we kanggo Ujang kanggo di bumi eta mah kanggo. Mocok naon mah. Ah si mama naon nu kitu mah. Puguhan sok buru bikin deh mama mung. Tetiasa mah atos dibuka. Mung buru sok mangadat rek adat ya sok. Kumaha sih emanya? Buru bikin deh kali itu ke kantor deh mama balikin deh ke duit mama. Abdi teh mah can bayar jadi itu kudu dibalikin ya. Justru eta mah kan teh can dia kan kada bayar. Mau pamit tiga mah pamit tiga dua asis mah tang tekedah pesan atuh mah. Mung mama mung nges biar nges bikin deh mah bayar tuh mah dibayar kunaon da mung lain eta pesanan mah tuh geus nya bayar tuh mah ku ieu kocok mah mung teunaheun beres ngocok ieu mah beres si Aki ge boga nu kieu mah si Aki ge geus bikin deui ka kantornya geus nya mah geus riweuh keur masak mah ge jadi kaganggu kieu ieu teh jadi ini guys mama yang Code nggak mau bayar lagi nih mak. Apa sok nah udah dilaporkan kok laporkan deui. Ya saya udah videokan mak iya mak. Nya sok. Cuma ya pesan pangocok datang bener pangocok. Ada lain pangocok eta nu dipesan ge geus pokona sok. Ya tuh mak mangga tuh. Ceweknya abi udah laporan ke kantor lapangan temennya. Ya laporan lain eta mah. Mangga tuh mak tunuhun mak. Ya sok mangga ya. Ah mak balikin deui. Nah jadi kang makeun balikin